wargi-wargi sadaya alhamdulillah sembakona parantos katampi ku ibu sareng ku bapak di palihan dia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kali warga baraya anu emut kalembur miwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana wilujeng enjing oge wilujeng patepang di sareng pribados di Mojang Desa Ceral. Alhamdulillah dina dinten anu cerah ieu pribados tos dugi di Kampung Petir, Desa Lengkong Jaya, Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya. Kangge ningal kaendahan alam oge urang silaturahmi deui ka bumi Bapa Nanang. Hayu urang sasarengan. Sahabat Mojang Desa, alhamdulillah di kesempatan kali ini saya mau berkunjung lagi ke rumah Bapak Dadang yang berada di tengah hutan untuk memberikan sebagian rezeki berupa sembako dan titipan dari hamba Allah. Mari kita silaturahmi lagi ke sana. Wargi sadaya, alhamdulillah pribados tos dugi di caket bumi bapana janten mudah-mudahan bapana aya hayu orang silaturahmi deui ka pali ditu. Bapak Damang, emot kan mas? Kalau ada sana ayahnya, saya bakal ini. Saya kan kahana. Ibu. Nah juga nang dosan iya ada resah gitu. Kamu sabar Bu. Ibu, Bapak, alhamdulillah biasa silaturahmi deui ka pari dieu. Hatur nuhun pas diangkeun sarta acara. Hapunten kobi diwagel menuju barang damel. Ieu teh tiap dinten kitu nya. Mohon. Upami kersa, upami nuju ieu, nuju damang, nuju sehat. Upami nuju harorea mah asali. Tapi Bapak saribu saum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon mudah-mudahan mah ibu sareng bapak. Teh saum atuh dan yang bari uang naon. Teh gaduh tuangeun. Mudah-mudahan mah bapak sareng ibu dipaparing kasehatannya, kalancaran dina saumna. Oge kaleresan. Abdi teh ka dieu teh bade masihkeun titipan. Ieu aya nu nitip berupa sembako Bapak. Bapak kan ibu. Ya, alhamdulillah ketitipan di hamba Allah berupa sembako. Mudah-mudahan bermanfaat kangge Bapak sareng Ibu. Amin. Tekeng dia tinggal ageng alit nanya Bu. Oke, gatos hatur nuhun pikeun abdi mada. Sami-sami mudah-mudahan anu katitipan anu nitipna dipaparin kalancaran dina rezekina. Disehatkeun salirana. Mesin kagentosan langkung pisak ieu. Wargi-wargi sadaya alhamdulillah sembakona parantos katampi ku ibu sareng ku bapak. Di palihan dia ayam minyak, beras beas, mie, susu sareng kopi. Nah, Ibu abdi nyanggakeun ieu titipan ka Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kenging rezeki di paling mana we nya. Maka Ibu pamit panen dimulai nanamnya nepi ka ayeuna tos sabaraha kali panen? Upami naon? Kami nanam
cabe ting melak nugi kain atau sabaraha kali panen? Nah, udah biasa kali. Oh, nu besa kali. Udah biasa kali. Eta teh sabaraha bulan? Genep sasi. Genep sasi. Genep sasi nu panen sakali. Terus kenging seberapa penghasilan apa? Sabaraha atuh. Tapi emang umumna sakitu Bapak Ibu. Pengawas. Henteu. Penghasilan gitu sabaraha kilo sakali ngawa gitu. Upami kamari oge tadi dia nya neng angkat ke ditu mamang teh ngala kenging saparapat kilo langkung sakedik ukur sabaraha sauraka teh nya nadang si ai mane mah nyokot 15.000-an ai cengek 12.000-an atuh nomokan abi teh bati-bati teh ya raka meser 12.000 diical ka ditu panginten gaduh bati gitu jangan paala-ala gitu mung 20.000 sakilo. Oh, eta teh ka sebat mirah awi. Mirah Mirah. nuju awet mara tuh sama. Oh, nuju awet. Saur nama raka kita nya raka. Dugikeun ka kenging juta-juta. Da dugikeun ka kenging tina satina per kilo na hampir 200. Pami nu tengek domba manu domba mamuhun itu kan kami di alanan kos bareng. Sampai kuning kalangkungan kan eta cek domba nya. Eta teh kun alo eta teh. Bapak sok ngiring tara kadinya. Tara ieu. Oh. Tara ngahia. Istilahna mah geuning pangais bungsu kitu nya cakap pisan sareng ieu tah eta alhamdulillah namun sami kos kieu teh gaduh kitu jalmina. Utamanya sok kerajeun kitu siling heuyeuk sareng istrina oge gitu. Tadi gaduh naon gitu sok kerajeun. Sanes itu keluar di luar keluarga Bapak Ibu kan to sabaraha dinten saumnya. Kegiatan salamisasi saum Bapak sareng Ibu naon wae tah? Maksudna Kegiatan mohon salamisasi saum sareng bentena sareng dinten-dinten anu biasa. Kumaha tah? kumaha tiasa ngabenten kan teh da boboan teu gaduh teh. Janten da tuang sehari-hari kieu sasisiam kieu gitu. Janten teh tiasa perbentenan we. Janten sami we nya ka kebon kitu. Mohon. Da boboan calikna di kebon teh teu tiasa aya bentena gitu. Mohon. Kegiatan iwati kitu we gitu. Kegiatan iwati damel sareng damel. Parang sareng pacul. Mohon. Ngome parang sareng pacul. Bisa di dinten iwati kitu we. Mohon. Bapak sareng Ibu tadi sahur. Sahur alhamdulillah. Alhamdulillah. Sareng bara paminyangu sabaraha kilo? Ya biasana kan so upami sasi-sasi biasa da aya siang geuningan tukang tos geuning mamnanya siang teh aya sabaraha kali wae upami sasi siang mah geuningan nung sahur sareng buka teh 1/2 kilo cekap gitu. 1/2 kilo cekap. Oh eta teh kangge buka sareng sahur. Oh gitu. Mohon. Nyanguna sok tabu sabaraha? Upami eta mah sok sonten we sakatana nya kita ngahaneutkeun gitu. Oh, pami sahur sami ngahaneutkeun. Mohon. Atuh poeknya. Nya cekap sacang-cangna eta. Oh, mohon. Janten sacekap-cekapna itu lampu anu dicas teh mung 2 jam nya. 2 jam mohon. Mung 2 jam. Normalna mung 2 jam. Normalna 2 jam. Mohon. Bapak, Ibu, watunun wakosna panggilan abdi bade neraskeun kanu sanes. Mohon. Bapak Ibu sing sehatnya. Mudah-mudahan neng atuh sing sehat ya neng. Biasa penak deui sapatos ayeuna kieu ngariung. Marangga. Mangga. Wargi-wargi sadaya, mung sakitu video kopi hatur di Kampung Petir, Desa Lengkong Jaya, Kecamatan Cigalontang, Tasikmalaya. Waktosna pribadi pamit mundur, teu hilap wilujeng sasih saum kangge anu ngalaksanakeunana. Mudah-mudahan urang dipaparin kalancaran dina ngalaksanakeunana. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.